nusok gibah, nusok gibah, nusok gibah, ulah gibah, memeh milampah taubat nasuha, beresan hak adamina. Tuh, maka dalil aya mengaji ge. Nyanyi ge. Lirik asli na meleketumse taubat ahenge ikutna pyar hai hame. Eta lirik aslina dirobah memeh milampah taubat kalah suri ojo mah. Memeh milampah taubat nasuha, beresan hak adamina, nusok gibah, nusok gibah, nusok gibah, ulah. Ieu mah jeung tatangga silih omongkeun aya. Jeung dulur lancuk silih omongkeun aya. Yo, hayang nyaho mah eta euceu unggal indi ti imah rek ulin ka Ciater, rek ngaboso ka perapatan. Hek perlek hujan cing. Ingat kenapa poean? Rek balik deui kagok pan euceu. Geus nepi ka lokasi, jabah hujan, saha nu sok nyaitan popoean di imah? Saha? Nitipkeun teu ka tetangga. Tapi geuning alhamdulillah tetangga teh soleh tetangga teh. Oh eta tetangga begitu numpuk popoean euceu kahujanan, lamun jiga film India mah kieu cuy. Mendung hujan, begitu hujan oh popoean sarwiti meureun kahujanan. Nya begitu parlak hujan katempo ku euceu mah lamun eta tetangga euceu ngudag popoeannya. Popoean euceu eta kolor bapak ku tetangga di dijahitkeunana. Lamun katingali mah ku bapak ngudag da kumaha eta jiga kieu yo. Sarwiti popoean maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidzah, para kiai, Syekhuna al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, lembaga pendidikan Islamiyah. Moga-moga guru-guru urang nu hadir oge nu teu tiasa hadir aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Ais pangampih papayung lembur pangarsa Bapak Kades miwah kulawargi jajaran Ketua MUI Desa Gunung Tua, BPD kalih LPM, Ketua Karang Taruna oge pangarsa Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid anu aya di ieu wewengkon kum teu diwinci di hiji-hiji, muga-muga sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap pangarsa Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, mitra kerja Desa Gunung Tua, muga-muga ieu lembur sing janten lembur nu barokah. Lantaran dieusi ku jalmi-jalmi anu taat, jalmi-jalmi anu soleh. Ibu-ibu na tunduh, ibu-ibu na solehah, bapak-bapak na soleh, murang kalih abror. Ngahaturkeun nuhun ka pangarsa ingkang raka Bapak MC, Master of Ceremony, ieu mah MC jadi, batu nage batu alkalin, moal parem kecuali mati lampu. Moga-moga ieu Bapak MC sing panjang umur. Saboda teuing batur mah para los. Angga tinggal maehna bae sorangan. Para sepuh sadayana wilujeng tepang deui sareng abdi Al Fakir Ahmad Royani Al Bantani. Emut keneh henteu ece? Emut henteu? Baheula teh acara naon Mang Wawa? Pertanian. Ai baheula mah acara sesa. Pas sesa teh pan wayang golek heula dusun. Ayeuna mah ngahaja ngestukeun urang ngariungnya. Muga-muga ieu jalma nu ngariung penting ieu sing salamet. Salamet dunyana, salamet agamana, salamet akhiratna. Kalayan tengirangan rasa hormat kasadayana utamina ka para panitia penyelenggara anu maparinan kehormatan ka abdi kangge sumanggem cumarios di payuneun sadayana. Tamada ti payun Pak Kiai, Pak Kades. Nu mana kadesna ieu? Paingan ungu ieu nanya. Beda ti batur, Kades horeng meh namanya. Mudah-mudahan Pak Kades nembe tepang nya abdinya. Mohon. Kapungkur mah teu hadir nuju acara nu kajinya, kanu ngora cenah nya. Moga-moga ieu urang acara disarangan ku Pak Kades leuwih ruhay. Biasa. Nah kan gitu. Lamun aya pupuhu milu ngaji eta teh sok meriah gitu. Nu geus mah gitu. Abi emot nu kahiji ngulem ka abdi pan anu nyawer teh kadus. Tah, ieu mah aya dunungan kadus. Biraku eleh ku kadusnya. Bu. Wios Pak Kades nyawer? Wios kenapa? Ulah macam-macam bapak kaku ibu-ibu. Iya malah lagi pan benang ka hitung. Benang ieu Mang Wawa. Tong macam-macam Pak Kades ka ibu-ibu. Macam-macam Pak Kades ka ibu-ibu. Kiih kabeh palit Pak Kades. Ih, arek kumaha coba. Yo, sok gerak kompakeun ayeuna. Siap kompakeun Bu, siap Bu? Hai ibu-ibu. Aya naon jawab atuh. Siap. Hai ibu-ibu. Ya nih. Sakai deui. Hai ibu-ibu. Naon sih? Kumaha daramang. Ieu mah operator sound system.
ulah di hewan lain ngaji. Ih, enggak mau maca Quran kakak hewan. Bagur teuing. Lain kurang naon aing asa ngomong di jero guha. Ya, hampura ya. Aya padewan di dieu teh. Eueuh. Aya, heeh. Hah? Padedewawan aya. Hai bapak. Tah hiji cek aing ge. Entah ieu. Mata kajet ya, mere beja ka urang dia antep nu ngaran Mang Mansur sapaehna. Eta mah antep, keun antep ulah diopenan. Lamun eueuh ze eta pan hariwang. Mun eueuh ze eta mah hariwang ieu lembur keung pasti. Moal rame. Tak doakeun sing panjang umur Mang Mansur mah. Gitu. Aya ngaran Mang Mansur aya? Nu mana? Oh, eta nu pagar jika komisna pagar kabupaten teh ho. Bo, Allahu Akbar. Pak Babin Mas, mohon izin ya. Ini terkait dengan ibu-ibu harus ada genjotan awal. Ya, karena kalau kita bergaul dengan ibu tanpa genjotan, moal kapake. Gitu. Laras Pak. Jadi ngaji jeung ibu-ibu mah gitu. Eta pangarsa jeung ibu-ibu kiwari lain ngudag ngarti. Ngudag rame. Urusan ngarti nomor 17. Bo. Tapi emot urang ngumpul kumpul ngariung disarangan ku guru-guru urang sing aya bawaeun bal. Sing aya candakeun uih, sing aya bawaeun balik. Pokona mah nanon los bawa sendal batur bawaan kan itu. Nyebunya emutkeun lantaran urang kabehan nu hirup kumelenang di alam dunia. Memang dunia teh nya dohirna mah tipuan. Naon cenah ce? Dunia teh dohirna tipuan, tapi batinna mah hakikatna mah dunia teh adalah ibroh, pelajaran. Keur saha? Keur jalma-jalma nu ngambil pelajaran. Pan anak urang disekolahkeun dipasantrenkeun sinah dialajar. Ketika maena boga naon? Boga pamendak, ketika maena boga kanyaho, boga ilmu. Insyaallah ketika balik ke masyarakat bisa berkarya, bisa beramal. Urang ayeuna di dunia ieu teh keur dialajar kabeh oge. Betul? Laras? Matak secara dohir dunia teh tipuan. Kunaon dunia disebut tipuan? Why? Nah, di mana ada why pasti aya becus. Nah, kenapa dunia disebut tipuan? Lantaran ari di dunia mah bagja ge sementara tingali apa baheula mah kasep apa teh ayeuna mah pan luntur ku umur. Betul. Nini baheula mah ilaha illallah bintang 5 lah pokokna mah nini teh mencrang abong mandi di Ciherang. Atuh ulah ke baheula teh di Ciherang pan terkenal ulah komo awewena jambuna we jambuna baheula mah Ciherang kato kasohor eta jambu kiwari mah eueuh jambuna ge nya. Betul. Ciri khas baheula mah Ciherang teh betul jambuna. Matak urang ulah leungit ciri malah menciri na leungit atau leungit naonana nu dicirianana. Betul. Tak ieu urang hudangkeun deui ieu nu matak ngahijikeun lembur nu ngahijikeun umat hirupkeun deui. Mudah-mudahan urang sadayana saigel sapamandegan dina ngudag ridho Allah cek tadi nguak-nguak urang kahayang di dunia sementara da dunia mah tipuan. Disebut tipuan teh sebab kebahagiaan sementara, sedih oge sementara. Ayeuna boga jabatan pan isuk mah pensiun. Betul. Ayeuna ngora isuk kolot, ayeuna sehat jag-jag isuk maot. Hah? Ada loba nu teu gering ge ceuk. Emang eta maot syarat gering? Teu. Nu mawi keur urang ayeuna nuhun syukur alhamdulillah ku Allah dilengkahkeun bergaul jeung jalmi-jalmi nu saleh. Mudah-mudahan aya thalabul ilmi di jerona. Lantaran
asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, pang banget nak rasa penyesalan jalma isukan dina poe kiamah adalah rajulun amkanahu fid dunya talabul ilmi talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu, pang banget na rasa penyesalan pikeun jalma nyaeta manehna salaku di dunia, salila di dunia, baheula keur hirup di dunia, ongkoh kaburu keur ngaji tapi teu dilakonan, ongkoh deket jeung majelis tapi teu dilakonan, ongkoh deket ka masjid tapi teu berjamaah, menyesal eta jalma, bakal menyesal. Muga-muga urang teu kaasup jalma anu rugi. Kunaon urang selalu silih emutan? Karakter manusia adalah al insanu mahalul khata wan nisyan. Karakter jalma mah Pak rek nu cerdas rek nu bodoh oge, tukang salah jeung tukang poho. Sapinter-pinterna jalma angger pasti aya pohona, betul. Laras, aya jalma cerdas angger poho. Matak jalma mah tempatna salah jeung bantuan. Tempatna salah jeung poho. Tah nu mawi manusia di dunia kabagi dua, aya anu eling aya nu poho. Bahasa poho dina Quran kabagi dua, aya goplah aya nisyan. Ari goplah mah poho ka Allah, ari nisyan mah poho kana janji. Kunaon jalma bisa goplah? Sebab eta jalma kurang iman. Kunaon jalma bisa nisyan? Kurang tekad. Kawas ece, ya Allah hudangkeun abdi jam 4, hudang nama jam 4. Kiih doang tapi salat mah henteu. Naon sebabna? Kurang tekad. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu. Tah urang hadean tekad supaya ulah goplah. Nu goplah kudu ditadkir, fadzakir innama anta mudzakir. Nu goplah kudu ditadkir, anu nisyan kudu ditanbih. Matak ieu mah lain ngingetan jalma nu goplah, ieu mah ngingetan jalma nu nisyan. Etang-etang tanbih silih emutan. Beda bahasa nage kan. Aya nu ngemutan mah punten pangresa, ieu mah manawi ngemutan. Ngeunah bahasa nage. Coba lamun ngingetan, lamun tadkir mah awas ya. Betul? Nah, jadi beda bahasa konteks nage. Iya mah orang etang-etang ngemut, silih emutan, wios di emutan wios. Moal kasinggung, moal ngomongkeun. Naon? Moal nojer balik ti heula. Bisi ngaranna ge ngadua kalian. Cek ece, naon ja ieu mah beueuy kejo meureun. Naon ieu mah cenah leuleus amat. Teu cara nu pertama, tah bisi kitu ngaranna ge nambah. Ngaranna ge nambah geuning, beda nyokot sangu ka hiji jeung kadua, beda nikmatna. Leres kitu. Tapi sanes abdi nu bisa mere hidayah bujeng abdi Kanjeng Nabi ge teu wasa, angin Allah nu tiasa masihan hidayah. Urang mah kumpul ngariung, mudah-mudahan ayah hidayah ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Yuk urang bersihan heula runtah nu aya dina hate masing-masing. Siap maca sholawat siap. Moga-moga ku maca sholawat runtah nu aya dina hate urang kabawa palid. Ulah culang cileung ngurusan awak batur, da awak urang ge teu leuwih bersih. Laras. Ulah hantem ngurus masalah batur dan masalah urang ge teu leuwih leutik. Laras. Ulah comel ngurusan dosa batur, dosa urang ge teu leuwih leutik. Betul. Laon hartina lain berarti urang hade ninggalkeun amar ma'ruf nahi mungkar, lain tapi dina pada konteks tobat ka Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Urang paheula-heula gagancangan, paheula-heula kana magfirah Allah, kana panghampura Allah. Muga-muga urang dugi kana panghampura Allah. Amin.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar ya arhamar rahimin, ya arhamar farij alal muslimin ya Rabbi bil Mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم. Fokus karena hirup masing-masing, fokus karena hati masing-masing. Tungkulkeun mastaka, tingali tetep pamentu rarai ibu rama masing-masing. Tingali ku panon hati masing-masing. Kawas kumaha kaayaan indung bapa urang baheula merjuangkeun hirup urang. Dugi kadangat ayeuna di antara urang aya nu nyekel jabatan, aya nu jadi pupuhu lembur, aya nu jadi tokoh masyarakat, aya nu jadi pejabat, aya nu di puntangan ku batur, aya nu dipiguru ku batur, dihargaan di ajenan ku batur. Manawi eta teh papelakan saha?
eta teh pepelakan indung bapak urang. Nepi ka poe ayeuna ku urang can bisa mulang tarima, can bisa kapulangkeun. Nepi ka poe ayeuna urang can bisa ngabuktikeun yen urang teh anak anu berbakti. Sebab dina kenyataanana loba jalma hirup di dunia aya nu lengkahna teh unggal poena teh naon moekan kuburan kolot, aya anu nyaangan kuburan kolot. Maka tetela lamun urang ningali kana aspek eta, hirup urang kaasup hirup nu mana? Nah, hirup urang teh kaasup hirup anu nyaangan kuburan kolot atawa justru moekan kuburan kolot. Mangga bebenah diri masing-masing supaya kolot anu ngalahirkeun urang, kolot anu ngabiayaan urang, aranjeuna teu ngarasa sia-sia, balikta aranjeuna ngarasa bagja. Minimal lamun urang dieu rek maksiat, urang dieu arek nyieun kagorengan, arek nyieun karuksakan, maka emut heula rarai ibu rama masing-masing. Emut heula ka kolot anu geus berjuang ngawujudkeun urang kawas ayeuna. Kumaha perasaanana lamun aranjeuna ningali ternyata putra teh ngan ukur tukang nyieun dosa jeung tukang nyieun karuksakan. Kumaha perasaanana Pak? Setiap tetesan keringat, tetesan darah dan air mata aranjeunana dikamanakeun lamun ku urang dibales ku kejahatan, dibales ku sebuah pengkhianatan, maka tong wani-wani ngokotoranan ngaran kolot anu geus seungit ku aranjeuna ulah dikokotoranan. Satuju henteu. Yo hadiahan kolot urang anu geus bela-belaan ka urang sadayana, paparinan hadiah wengi ayeuna. Sasarangan sareng abdi, angkat pananganana. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, mudah-mudahan aosan urang nu nembe sok sanaos singkat teraskeun di bumi. Lamun emut kana jasa kolot, emut kana jasa indung bapak urang, teraskeun di bumi. Pangmentakeun hampura. Sebab laulal ahya, lamun mah eueuh jalma anu masih keneh harirup, lamun mah geus eueuh jalma nu masih keneh harirup, la halakat al amwat, maka cilaka jalma-jalma nu geus maraot ti payun. Leres gitu Pak. Lamun jalma nu masih keneh harirup eueuh, lamun geus teu aya nu harirup, cilaka tanu maot Pak. Naon sebabna? Jalma sub ka jero kubur lir ibarati kecemplung palid hanyut ka bawah arus sagara nu eueuh tungtungna. Alam barjah teh alabatan sagara samudra nu luas. Rek naon nu nulungan? Lamun jalma ti kerlep, naon nu dipikahayong? Pelampung. Maka doa tinu hirup kanu maot teh eta teh pelampung Pak, penyelamat. Ulah potot-potot, ulah liren-liren nyieun kahadean keur nyalametkeun kolot urang. Amin ya robbal alamin. Tapi lamun urang karunya ka kolot, bener-bener urang dia karunya ka kolot, urang ge sing salamet jalan hirupna. Ai ka kolot karunya ai salat tilok, aya nu kitu. No, maka urang dia mana panitiana ieu? Mang Wawa nguruskeun rajaban, ai salat encan. Kade iya panitia hayang ngayakeun acara kieu Pak, pisa bulaneun deui geus repotnya. Iya nyieun naon? Nyieun panggung baheula mah di ditu. Di mana baheula mah? Baheula mah di ditu, ayeuna mah di dieu pindah-pindah. Iya panitia hayang kawas kieu teh. Oh. Mun dordarna ge, horharna ge. Aya nu tuh balik saminggu aya neangan dana. Eta teh nguir we ngiderkeun proposal aya. Aya.
tapi ka budak na teka toel aya eta teh ceuk panitia hayang kieu teh aya Mang Wawa aya hayu we nu hantem ngawa ka abdi aya eta teh nanyakeun ustad geus berangkat geus cek wae teh eta menang setengah jam ngawe ade geus nepi mana ustad di jalan keneh cek aing gitu. Oh maaf mohon izin ustad ini tos dugi mananya cenah ieu tos bade mulai di jalan di dieu lain ku cerewet ting Mang Wawa gitu kan henteu cenah ustad sieun bisi teu datang tenang Mang Wawa insyaallah datang sarua engge butuh Bu mangga titenan urang sadayana hirup urang ayeuna lolobana manfaatna atawa madaratna lamun urang karunya ka kolot urang oge sing merenah hirup urang minimal hirup teh ulah pi omongeun bat sakai deui ulah pi omongeun batur jadi simpel hirup mah ceuk ulah sok ngomongkeun ulah hayang diomongkeun ulah pi omongeun sakai deui ulah poho deui ulah sok ngomongkeun ulah hayang diomongkeun ulah pi omongeun nah pan aya pa jalma ai dia omongkeun embung ai kalakuan pi omong aya nu kitu aya tah mantak hirup ulah pi omongeun batur hoyong bagja urang dia hoyong bagja hirup lamun hayang bagja hirup hiji sing gede ham ulah pi hampuraeun hiji sing gede hampura dua ulah hampuraeun nu katilu ulah ngarep-ngarep pamere balik teh sing hayang mere bagja tah hirup pada kitu Bapak leres teh panolobana urang ngarep-ngarep naon aya nu koret jadi aya tah nu nyebut aya eta ngarep-ngarep pamere batur eta leres teh oh da koret sote ka ece meureun buah ka batur mah bager leres teh nah lamun urang nyaritakeun Isra Mi'raj maka moal leupas tina nyaritakeun salat lantaran substansi tina Isra wal Mi'raj adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah salat anu kawitna ku Allah diparentahkeun 50 waktu jadi 5 waktu kade lain 50 rakaat 50 waktu jadi 5 waktu di mana Rasul mulai perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dengan kata lain lamun hirup urang hayang sukses dunia akhirat minal masjid ilal masjid pek akang ka kantor tapi minal masjid ilal masjid pek akang digawe minal masjid ilal masjid pek urang dia usaha naon los tapi ulah lepas minal masjid ilal masjid supaya naon supaya menang kabarokahan menang naon supaya menang kabarokahan lantaran salamat henteuna amal urang geus dijentrekeun ku Kanjeng Nabi geus dijentrekeun ku Kanjeng Nabi inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu perkara nu pangheulana dihisab diadili ku Allah nyaeta perkara salat lamun salamat salatna salamat amalna cilaka salatna cilaka salat cilaka salatna cilaka amalna na'udzubillahi min dalik matak urang hayang salamat yuk ulah liren-liren bebersih dawuh Allah dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wallahu a'lam bimuradi nyata bagja jalma anu geus nyucikeun jiwana nyucikeun tina naon nyucikeun tina dosa-dosana manehna teu weleh bebersih diri matak urang mah alhamdulillah dipaparinan ku Allah parentah salat 5 waktu teh teu weleh keur nyucikeun
Jalma ninggalkeun salat berarti manehna ninggalkeun keur nyucikeun diri. Jalma mopohokeun salat berarti mopohokeun karena nyucikeun. Hoyong bersih diri, hoyong. Hoyong bersih hati. Ibu hoyong tepang sareng Kanjeng Nabi. Tepang sareng Allah. Hoyong, lamun hoyong tepang jeung Allah jeung Rasulna, urangna heula kudu bersih. Punten eta ibu, aya anggoan di imah bu, dihijikeun moal nu kotor jeung nu bersih. Moal nu bersih kanu nu kotor jeung mantak. Lamun urang hoyong tepang jeung Allah jeung Rasulna, urang kudu bersih. Maka salat adalah media keur urang nyucikeun hirup, nyucikeun diri, nyucikeun batin. Dohir batin salat pikeun nyucikeun urang hirup. Amin ya rabbal alamin. Lamun urang geus bersih, insyaallah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala bakal maparinang keberkahan. Rasul oge insyaallah bakal emut kasaha ka umat anu parantos ngalaksanakeun syariatna, parantos nulungan agamana. Maka muga-muga agama Islam nu aya di dieu, khususna umat Islam nu aya di dieu, jadi salah satu umat Kanjeng Nabi nu dibanggakeun. Amin ya rabbal alamin. Lamun urang bener-bener hoyong dibanggakeun ku Kanjeng Nabi, maka ulah leupas minimal sing kersa maca sholawat, maksimal daek ngahirup-hirup sunnah Rasul. Muga-muga urang hate teh bersih. Upami ibu resep keneh sholawatan teraskeun di bumi, nyabunya teraskeun di bumi. Muga-muga nu maca sholawat jembar hirupna, jembar hatena, jembar rizkina. Bo tunduh cangkel henteu kesel, oh buat boga rarasaan. Saur tadi lamun urang nyaritakeun perjalanan Isra Mi'raj, maka hiji urang candak sakedik nyabunya lantaran lamun kabeh dibudalkeun moal anggeus mangawa nepi ka subuh oge ieu. Itu urang sakedik we sing aya mudah-mudahan mulang ti dieu kabeh hatena diruhaikeun ku Allah. Ruhai ku iman, ruhai ku ilmu, ruhai ku amal. Lantaran jalma boga ilmu teu diamalkeun rugi eta oge sarua. Betul. Boga waktu teu neangan ilmu rugi. Aya deui nu leuwih rugi, ongkoh boga ilmu tapi teu diamal rugi, eta rugi jasa. Tah urang mudah-mudahan ieu mah diamalkeun. Amin. Saur tadi bahwa perjalanan Kanjeng Nabi teh adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Aqsa Mi'raj ka Sidratul Muntaha. Pertanyaanana, naon teu bisa eta Allah ngangkat langsung Kanjeng Nabi ti Mekah ka mana ka Sidratul Muntaha? Bisaeun, mampu Allah ngangkat Kanjeng Nabi, ngami'rajkeun Kanjeng Nabi ti mana? Ti Masjid Aqnaun, Masjidil Haram ka mana? Ka Sidratul Muntaha. Mampu Allah, kawasa Allah, tapi Allah rek nembongkeun tanda-tanda kebesaranana. Ngahaja ku Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tuluy ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Sebab Masjidil Aqsa oge eta ge taneuh nu diberkahan, sebab di dinya di wilayah eta, di taneuh eta lahir para nabi nu geus ti heula. Bo kendor amat sih. Tunduh. Tuh cek aing ge teu kaop diajak serius ibu-ibu mah. Diajak aja serius we ngeuleuh. Cenah teu rame. Ngos we cenah kieu masih kukut. Emang ece ngukut ustad gitu. Maraban henteu ece. Mere henteu ka ustad. Aya ngomongkeun. Oh ja, teu aneh. Ai budak nak ngaji di ustad, dari induna ngomongkeun ustad, aya nu kitu. Cekek tuh man. Perjalanan Isra Mi'raj teh aya dua dimensi. Hiji perjalanan horizontal, dua perjalanan vertikal. Perjalanan horizontal adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
perjalanan vertikal di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Jadi aya perjalanan datar, aya perjalanan naik. Naon hartosna keur urang? Manusia nu boga kewajiban ibadah ka Allah oge kabagi dua. Aya ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh. Aya ibadah mahdoh naon? Salat, puasa, haji mahdoh. Zakat mahdoh. Naon goer mahdoh? Bener, jujur, tong bohong, eta ibadah goer mahdoh sarua ce. Pan aya jalma salat mah osok ngabohong juara katilu. Aya nu kitu. Aya deui jalma salat mah osok manehna jeung tatangga teu akur bae aya. Nah, dua teh. Aya deui jalma salat mah osok atuh puasa unggal Ramadan ge milu manehna. Aya nu kitu. Aya, tapi jeung dulur. Aya. Can beres, nu beres mah nu kumaha? Jeung Allah na beres, jeung papada kaula oge beres. Jadi keur urang khususna urang dieu naros abdi hoyong salatnya ditampi ku Allah, hoyong ibu salatnya nempi ka Allah. Hatur uninga ka urang dieu sanyana mah salat jalma teh aya anu diangkat aya anu henteu. Bejaan ulah. Aya nu diangkat aya nu henteu. Nu kumaha nu diangkat? Anu teu kaasup tilu golongan. Asana mah geus dibejakeun baheula nu kahiji. Ingat henteu. Banyak kudu dibahas deui. Golongan anu naon? Tilu golongan ieu salatna moal ditarima, boro-boro ditarima, sajengkal ge moal diangkat emot. Wah, boh, aing loba jalma salat tapi boro-boro ditarima diangkat ge henteu ka dina luhurun sirah. Eta salat kakak ungked be salat mah nya bari jeung pabuis teh jeung dunia bapak. Oh pabuis inna salati wa susuki wa yamaha. Atuh apa buis ieu ngaranna ge. Eta salat urang aya nu diangkat aya nu henteu. Nu kumaha nu teu diangkat? Salah satun la tartapi salatuhum fauqa ruusihim shibron. Tilu golongan salatna moal ditarima boro-boro ditarima sajengkal dina luhureun sirah moal diangkat ku Allah. Moal diangkat ku Allah. Hiji rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Lalaki nu jadi pamimpin tapi nu dipingpin benci kepadanya. Seorang lelaki menjadi pemimpin tapi justru rakyat yang dipimpin benci kepadanya. Saha eta teh? Jahilun, jalma anu bodoh. Dua, fasikun, jalma anu fasik. Tilu, ahli bid'ah. Ibu bapak benci ke pemimpin, hak ibu hak bapak, tapi kudu puguh alasanana. Di luar nu tilu alasan ieu tidak boleh membenci pemimpin. Kartos di luar alasan tilu tadi, hiji karena bodoh, dua fasik, tilu ahli bid'ah. Teu meunang hewa ka pemimpin kecuali pemimpin orang kaasup kana tilu kriteria nu tadi, karena bodoh, karena fasik, karena ahli bid'ah. Nah, orang benci karena kebodohan pemimpin, sarerea milu cilaka. Karena kebodohan pamimpin sarerea milu madorot. Ta eta matak nama ibu boga salaki punten bodoh anak jeung pamajikan milu cilaka. Gara-gara salaki bodoh anak tetuah tu dosa milu cilaka. Matak sabenerna mah nu kudu wajib ngaji mah lalaki, bikang mah teu kudu ngaji. Matak ibu mending baralik ka ditu geus. Dan wajib ngaji mah lalaki. Ai geus kumaha? Tuh ai dibejakeun salah. Jadi kumaha tuh? Gara-gara kabodohan salaki, anak cilaka, pamajikan oge cilaka. Matak ulah hayang jadi jalma bodoh. Ulah kumaha tuh? Ulah betah. Ulah sok betah cicing dina kabodohan. Ih
kolot urang baheula urang dieu mah komo kasohor ngaji madaekan nyapanya ih baheula teh di dieu sanajan can aya listrik daraekan ngajina betul ih can aya listrik boro-boro listrik baheula mah WC ge eueuh di dieu baheula teh ulah ngomong tahun ayeuna mundur ka tukang tahun 70-an aya encan da eueuh atuh ripuh hayang ngising peuting teh betul cek orang dia mun mulus tengah peuting asa ku bararingung mun tengah peuting mulus arek indit kacai paroek sieun labuh pamacek salaki nyai teu kudu bingung hegera nyokot plastik wadahan kana plastik lamun beres alungkeun ka kebon batur aduh beres ngising telung ka kebon beh kulon eta teh kulon telung di kawetan ka ku peuting-peuting Mang Mangsur perang tai ting slower baheula teh hei apa kabar orang-orang yang baheula ngisingna keresek ayeuna sote unggal imah aya wesean ayeuna unggal imah buricak burinong loba lampu baheula mah mana horeng can aya listrik betul setelah ABRI masuk desa setelah PLN masuk desa baru aya kenyai-kenyai naon baru katingali ya peradaban urang mulai bangkit betul tamatak ayeuna mah urang kudu daek ngaji supaya boga kanya ripuh lamun hirup teu boga ilmu maaf bahasa ieu bukan mendiskreditkan orang-orang yang bodoh bukan tapi ngajak ulah betah cicing dina kabodoh orang cerdas dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama dan orang bijak dia akan belajar dari kesalahan orang lain nyabunya nya lamun boga ilmu mah ngareunah salakina boga ilmu pamajikanana boga ilmu moal loba pasea moal loba nyek-nyek moal pan heula ge nyaho ieu panyakit awewe lamun keur keheul ka salaki leungit kahadean salaki ngomong naon cemolotot ka aing naon ja heueuh kitu kalakuanana sok ulah komo pamajikan RT pamajikan ustad ge sarua sok ngomong naon coba da panyakit pamajikan begitu sok ngaleungit salaki ai eueuh diomongkeun balik di baudan nya kenyataan pama lamun keul ka salaki eta Kang lamun keul ka salaki yo ai nyeuseuf mah nyeuseuf eta jalema teh nyeuseuf ku nyeuseufna gageroh ku gagerohna ngaran pamajikan keul ka salaki Mang Mansur deleukeun bibirna geura awewe lamun keur-keur ka salaki tingali bibirna geura kunyam-kunyam rumah santa entah kumaha kitu eta Pak Kades aing kamari di Bogor mah eta ngalokeun ieu geus cair eta geus nyawer Kades lain iya Kades bager tanaon ieu ulah waka keprok sia nyawer ge henteu ih aing keprok naon kitu engke lamun Kades nyawer kakara keprok ampura Pak Kades atau Pak Kades mah kudu kusinden gitunya kudu di sauran ala sinden merenya aturan wilujeng tepang sumaon ke pangarsa Bapak Kades pangarsa Bapak Bin Mas dehaturanan iyo asa piraku lamun indit ka dieu teu mawa duit
atuh lamun pakades teu mawa duit atuh meureun nginjem heula kan ugi gireun. Enggalkeun geura enggalkeun kaburu lak-lakan aing nolol. Bo Lohon pangarsa. Oh. Lain ya Pak Kades jadi ganti kulit. Berkah Pak. Para sepuh sadayana. Ulah angger betah teuing cicing dina kabodo. Ulah angger betah teuing cicing dina kabodoan. Lantaran urang nyieun amal kudu dibarengan ku ilmu. Kade ieu bahasa lain keur nyinggung, lain keur ngeceng kanu bodoh. Da karasa ieu ku Bapak. Hirup bodoh teh kumaha laras kitu. Da embung urang oge boga anak anu embung. Laras kitu Pak. Matak sing daek ngaji. Ho meh nyaho. Meh nyaho. Ulah bari nyorongot atuh nyahona. Lain jika dibangun untuk ikhlas nyaho cenah. Jika nu dibijan ku salaki geuning nyaho aya kitu. Atur nuhun kana tos nyawer. Bapak pangarsa oge pangarsa hiji deui tadi teh mana? Oh iya, nuhun. Abah oge nuhun. Nuhun dibahnya. Aya tenang. Mang suruh wungkul eueuh mah. Mohon nu nyawer sing panjang umur. Anu henteu teu tanggung jawab. Iya pan kumaha Allah aya umur mah ih. Gitu. Teu bisa diintervensi ku abdi. Betul. Pak naros sakali deui hoyong salat diterima. Ulah jadi golongan anu kahij. Naon nu tadi hiji teh? Anu bodoh. Nuhun. Lain aya seuri delay-nya. Batur geus anggeus eta karak prung. Buah kasurupan teu. Golongan nu kadua ce. Dengein. Dengein. Golongan nu kadua anu salat moal ditarima, boro-boro ditarima diangkat ge sajeungkal henteu. Nya. Wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Pamajikan anu sare padahal salakina marah ka manehna. Nang ning nang. Nang ning nang. Pamajikan anu sare padahal salakina teh keur marah ka manehna. Ih, jojong we eta mah jong sare. Ditempo anakna aku reg tibra sare aku ditempo mitoha sarua ngerek kulantaran geus huntuan Pak Kades apem jadi lamun ibu rek sare pastikeun heula boga dosa teu ka salaki. Loba awewe cilaka lain tara salat. Maaf bukan menyudutkan wanita. Loba awewe cilaka lain tara salat. Lolobana mah sok ngaleungitkeun kahadean, ngaleulungit kahadean salaki. Nu mawi lamun ibu boga dosa ka salaki sing daek menta hampur
sing daek menta hampura. Cek tadi oge hayang bagja mah sing gede hampura ulah hampuraeun. Salaki oge salah mah menta hampura kanu jadi saha? Kanu jadi pamajikan gitu. Ece kudu getap. Naon cenah ce? Kudu getap ece lamun boga dosa kudu getap menta hampura teh. Ece kudu getap kawas ningali kosmetik. Ningali kosmetik. Iya Pak Kades, zaman kiwari ibu-ibu loba nu gegeliseun. Oh, ai banget Korea, ai cokor Afrika. Aslina eta teh? Ai banget Korea, ai cokor Afrika. Make sendal kot high heel. Sendal high heel pugu perpecahan antar suku. Keneungna teh apareulah. Dulu kolot urang baheula anti make paslin naon geutah gedang. Baheula mah begeutah gedang metak lobakeun ngadahar gedang paling muncrut atuh. Nah Allah eta nyiptakeun gedang sia-sia henteu. Dina gedang teh aya vitamin E, aya vitamin sod, aya. Teu nyahoan. Sok. Betul. Urang dieu hese ngising teu kudu meuli glukol. Dahar we gedang tuh jiga geuning curut dekeun. Eta cocodot. Tuh. Saban liwat ngising. Bo. Sing getap kaos kosmetik, kaos ningali kosmetik. Tuh, kumaha? Ibu boga dosa ka salaki, daek buru-buru menta hampura. Sieun lain kuna naon, lain sieun ka salaki. Sieun maka Allah ngan cek Allah kami moal narima salatna pamajikan anu dibenduan ku salak. Nu teu diredoan ku salaki. Pastikeun ece lamun geus pasea jeung salaki buru-buru menta hampura. Bade menta hampura bade. Bade menta hampura. Teangkeun engke mulang ti dieu. Teangan salaki. Begitu aya salaki, Kang, naon? Diuk. Aya kitu, rek menta hampura. Nah sia jadi gelok kieu. Pantos ngaos tadi di Ustad Ruhai. Emang rek menta hampura naon? Loba dosa nyai teh. Nyaus dihampura lah pokokna mah dosa mah dihampur, teu dihampur mau dipegat kok aing dicerai kamari keneh. Kumaha cek ece teh? Rumah dosa kakak. Saya dihampura kakak. Nya lah dihampura pokona. Lain pada itu suka kakak. Nya geus ulah ngomong wae geus. Dihampura ku akang. Tiba heula ge lamun teu dihampura mah aing dipiceun sia teh. Salakina anu to the point teh geuning ngomongna. Gitu, salakina to the point teh. Eta awe Kang, lamun geus menta hampura ka salaki tepati jelas ngomong teh. Selantaran pabulit jeung leweh. Nyapanya? Oh, gerak obat ninggalkeun lamun awe keur menta hampura. awewe lamun geus kasentuh lelembutanana kitu eta pasrah. Awewe lamun geus kasentuh lelembutanana pasrah rapuh. Tapi lamun awewe geus dikecewakeun nu teuli nepi ka 3 tahun oge. Sok gerak akang nyieun kasalahan 3 tahun dibahas keneh. So kadang-kadang salakina mah geus poho eta. Kadang-kadang salakina mah geus poho. Kumaha sampeuna? Ceuk aing ge. Tuh, eta. Heeh. Anak nu hese diatur pan ngembak-ngembakna mah ka salaki ieu eta teh. Tuh. Heeh, damena mah gabeleg bapak teh gitu heeh. Lempo ya, hayang nyaho mah kalakuan bapak maneh. Itu. Ai kitu kumaha kalakuan bapak abdi? Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngalah belut. Kaduhung aing kaduhung gableg salaki kanu burut. Kumaha cek bapana? Mung eleh sarua salakina teh. Salawe mah 25 angeun kacangna pariuk.
awewe zaman ayeuna banget herang punduk hawuk. Sarua mung elehna. Lain dalagaan iya cek. Pokoknya malamun awewe hoyong ditarima sholatna. Lain diterima awewe hoyong diangkat sholatna. Eta diangkat can puguh ditarima. Lantaran lamun hayang diterima kudu lulus 7 verifikasi tingkat langit 7 tingkat. Bo, lamun hayang diangkat sholat ibu ku malaikat ku Allah. Buru-buru minta hampura ka salaki. Yo malain pan euceuk mah. Salaki balik di imah jong jon sare. Kok ditoker ku salaki nyi hodang. Kumaha cok? Yang sabar aya. Aya nu kitu Pak, aya Pak. Bedil. Kos nu heueuh eta jam 8 mah Babin Mas. Eta bikang nempo TV. Kunaon jam 8 TV nempo manehna. Kalakuan bikang tah. Itu. Nya. Gitu. Jadi lamun salat ibu hoyong diangkat ulah nyapirakeun salaki. Jangan pandang suamimu hina seperti apa yang kau sangkakan. Seperti apapun suami ibu, seperti apapun suami ibu, sanajan salaki ece lain jalma pinter, sanajan salaki ibu teu boga tit teh bantuan tak kitu. Sok bantuan molot tunggu daerah atuh. Sanajan salaki ibu teu boga tit, sanajan salaki ibu teu boga jabat, sanajan salaki ibu pangala nangan ukur pas-pas, sanajan salaki ibu teh lain pejab, sanajan salaki ibu teh mereditkan saut, tapi eta teh salaki ibu seperti apapun perintahnya wajib tak, kecuali nitah maksi. Lamun salaki ibu nitah maksiat komo nitah ngalanggar syariat Islam teu meunang kakarak euceuk ngabantah nolak. Lapi lamun parentah salaki nyi kopi tolong euceuk teh sing apal ka resep salaki ieu mah nyaho salaki teh boga salaki teh polisi. Ai masak ngukur ka resep sorangan bae. Wayahna isuk-isuk oseng kangkung. Wayahna berang-berang oseng kangkung. Wayahna sore-sore oseng. Wayahna dengan sangu unggal poe isuk-isuk. Berang-berang sore-sore. Wanci magrib aya keneh haneutkeun deui. Acan hidung mah. Nyaho salaki teh polisi teh nyaho salaki teh supir unggal rek digawe salaki geuyeub jika geuyeub apu kieu. Naon sebabna tuduh atuh dibere kangkung mah ih aneh nya ge alus eta kangkung atuh sering minang-minang teh mah polisinya cicing aing nanya heula bisa dibedil ih teh kumaha mata aing mang wawa anterkeun ka bade ka perapatan ih bisa dihadang aing ngere kumaha coba. Bo sing apal ka resep salaki imam metang-metang euceuk resep kangkung unggal poe ih kot salaki dahar kangkung ngising kangkung. Ulah nguji ke resep sorangan atuh. Imah nyaho salaki resep sambal teu tulada kot. Lamun seblak mah level 3 meureunya. Kot di dahar ku salaki kot ngajelengeng. Salaki kot batuk salaki. Rajeun dahar teh ka resep salaki hitut sangeunahna. Atuh salaki keur atuh salaki keur dahar ih kot peledek nabrak irung salaki kot tamplok sangu ge tamplok ih atuh batur keur kot ongkolok-ongkolokan koplok sia mae ngadahar naon atuh hitu sia ni poek pai teuing ih haram jadil doang ceuk salakina bo eta urang pannya ih marukankeun eta alus jeung Allah jeung papada kaula goreng macan beres hirup urang eta Pak can beres urang alus jeung papada kaula someah ka jalma aya jalma jalma nanya bae si eta mah
nya lamun cek urang dia mah Mang Mansur lah gitu. Heeh, aya jalma seuri we pan saya tah mah. Heeh, gitu. Ih, someah teh gitu. Ai ka jalma someah. Lamun berjanji mohon bae gitu. Ih, mohon kan tenan mohon. Gitu. Tapi salat mah tilok. Tapi mun aya riungan panghareupna. Oh, tahlil beuki komo. Berjamaah mah henteu. Aya nu kitu. Bedil coba. Oh. Jadi kudu saimbang hirup mah kudu saimbang. Ya Pak, Bu, lamun hirup urang teu saimbang, maka tingali aya lalaki nanggung suluh. Ya. Lalaki nanggung suluh hareup hiji tukang hiji. Lamun kondisina teu saimbang, tingali tonggong bengkung leumpang kokoloyongan kawas nu mabok. Betul teu? Sok ajaran ku kakak, mawa beban berat teu saimbang nundana pasti leumpang kokoloyongan kos nu weureu mabok ce. Tonggong bengkung payangkad payengked. Nya eta budak sang nyusakeun aing deui tah. Lain kot. Eta budak boga beung meureun nya. Eta kitu kalakuan jalma lamun nanggung hek teu saimbang kokoloyong enggeus ceu bisi kieu enggeus. Jalma nanggung teu saimbang kokoloyongan kos nu mabok Pak Kades. Tuh. Sok jalma mabok jabatan kos mabok. Sok. Betul tak? Jalma mabok dunia kos nu linglung. Salat ditinggalkeun. Dolor gering teu apaleun. Ih, apal-apal innalillahi. Betul. Nya di lembur aya kajadian ti nyahoeun si eta mah dunia be usaha-usaha. Betul. Matak ieu kudu saimbang. Lantaran cek tadi teageun dunia mah adalah tipuan. Kita lahir ke dunia tidak membawa sesuatu. Oh sing kompak. Kita lahir ke dunia ngomong ih kalah cacahan di dinya. Aduh lah kalah ngayakeun pengajian deui lebih ditu. Deuleu eta. Ceramah dulu tuh, mamah ledeh. Bo, barang kabehan. Kita lahir ke dunia tidak membawa sesuatu. Setelah lahir ke dunia kita mengusahakan segala sesuatu. Dan setelah kita mati meninggalkan segala sesuatu. Masuk ke liang kubur pun tidak membawa sesuatu. Kemudian setelah kiamah kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Maka jangan coba-coba tentang. Untuk itu, agar kita tidak rugi nanti di hari kiamah, jangan coba-coba meninggalkan sesuatu. Bisi aya nu nanya peuting ieu. Naon judulna? Anehnya Pak Babin Mas. Anehnya, iya jalma membingungkan, keur teu boga duit, manehna ngorbankeun kesehatan demi mencari uang. Geus boga duit, teu kagok, teu ragu ngorbankeun duit demi kesehatan. Manusia teh. Keur teu boga duit, beurang peuting, waktu teu kenal, dipake neangan duit. Geus boga duit, teu nyaah nukerkeun jeung kesehatan deui. Matak urang ayeuna nu dibere sehat, nikmati prosesnya, jadikan kesempatan untuk meraih ridha Allah. Karena apa? Karena sekali kita gagal dalam beribadah Pak Kades, sekali kita gagal dalam beribadah tidak ada kesempatan lagi Pak Bu. Gagal urang dagang di dunia nginjem deui modal, betul? Gagal urang nyalon deui tahun hareup nya Pak Kadesnya. Gagal urang tani melak deui musim hareup. Tapi lamun gagal ibadah enggeus. Ingat kawan, waktu tidak bisa diputar, apalagi dicelupin. Betul Pak? Sok teu bisa. Mata hayu urang diajar supaya naon? Supaya urang selamat. Pastikeun ku ibu ulah nyapirakeun dosa kanu jadi salah. Eueuh jalma nu teu naon
jalma lain lobanya loba jalma cilaka ku dosa leutik padahal eueuh dosa leutik lamun dipigawe tuluy muluy. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan secara terus menerus. Betul Bu? Betul Bu? Matak ulah nyapirakeun dosa leutik. Hayu urang sadayana sing daek susuci qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nyata bagja jalma nu geus nyucikeun jiwana tina dosa-dosa alatan mahna ngalaksanakeun parentah Allah jeung nyingkahan larangan Allah, jeung nyata rugi jalma nu geus ngotoran jiwana ku mangrupa-rupa bentuk kamaksiatan. Semakin banyak orang maksiat semakin kotor lembur ieu. Beki saeutik nu maksiat beki bersih lembur. Lamun geus bersih lembur tina pamaksiatan datang barokah ti Allah. Hoyong barokah. Yuk bebarengan jadi jalma taat. Ulah sorangan ajakan batur. Siap. Siap. Pun. Nu katilu nu moal diangkat salatna. Wa akhwani mutasarimani, dua saudara yang bertikai, dua dulur parasea. Satungtung aka teteh teu akur jeung dulur, salat aka teteh moal diangkat. Nu diangkat ge teuing ditarima teuing henteu. Bu. Eta nu sok salat ge nu sok salat teuing salamot teuing hen. Komo nu tar hiji. Betul. Eta nu sok ngaraji ge nu sok ngaraji teuing ditarima teuing henteu salatna komo nu tar. Tah hiji dua tah. Eta nu berjamaah ge nu berjamaah teuing ka bawah teuing henteu salatna komo nu tar. Maksudna naon? Oh aya kitu mah cenah ulah berjamaah lain oge. Maksudna hayu hablum minallah beresan, hablum minanas beresan. Sok. Yarhamukallah. Wa yuslih balakum. Bo. Kartos ente. Golongan nu katilu nu salatna moal diangkat sanajan sajengkal adalah dua dulur nu parasea. Mantak bisi di dieu aya jalma jeung dulur pasea, ulah komo jeung batur jeung dulur wae pasea. Ulah komo jeung batur jeung salembur pasea. Betapa dangkalnya rasa kasih sayang kita, betapa tipisnya kasih sayang kita. Ingat, jalma anu teu boga kanyaah macet amalna di langit kagenep. Di mana cenah? Nah, dari riwayat Mu'ad bin Jabal bahwa setelah sholat kita diangkat oleh malaikat kemudian dibawa ke langit pertama, ditanya ku malaikat, amal saha ieu? Ieu teh amalna Mang Wawa. Wawa mana? Ciherang. Ciherang mana? Gunung Tua. Begitu dibawa ka ditu ka langit kahiji, kumaha cek malaikat penjaga langit pertama, tong dibawa ka dieu amal nu kieu mah. Nah, sebab ieu amal Mang Wawa kacampuran ku gibah. Nah ning nang. Nah ning nang. Sok saha nu tara ngomongkeun batur? Aya di dieu nu letahna bersih tara ngomongkeun batur? Aya eueuh. Menggonjing orang itu sarang, ngomongkeun RT itu sarang, ngomongkeun RW itu sarang, ngomongkeun kades itu sarang, dosa. Arek moal singkong pak atuh. Oh, elah ku sini nih, tinggal di sini nih. Dosa. Ibu ngagunjingkeun batur, lamun bener omongan ibu, lamun gunjingan ibu bener jeung kalakuan Mang Wawa, gibah. Lamun teu akur jeung kalakuan Mang Wawa, omongan ibu fitnah. Sakade deui. Ibu ngomongkeun ustad, lamun omongan ibu jeung kalakuan ustad salah, eta fitnah jatuhna. Lamun omongan ibu akur jeung kalakuan ustad, gibah ngaranna, jadi eueuh mendingna. Allah penting Allah penting. Jadi arek ngomongkeun batur moal
engke ngingkik balik ti dia geura ngaruntuy ngomongkeun aing eta geura sok. Sok. Sabaraha kali ibu ngomongkeun RT sok? Hayo. Giliran berek datang BLT landah lendeh ngabageuran RT. Aing geus turun mah poho ka RT. Aing teu kabagian mengeuleuh RT. Aduh aing doraka ka RT ieu mah. Kumaha cek RT mana RT tong hare-hare kuring ge can kabere. Beas mana beas ti pamarentah beas BLTT ya. Tucaran dulurna unggal bulan menang nah aing mantu. Tah, Pak Kades eta teh nu keprok teu kabagian. Eta. Bo. Cek Pak Kades hanjakal aing hadir. Untuk Pak Kadesnya moal. Ini adalah aspirasi. Itu aspirasi. Bo, sepanjang ibu daek megawe gibah, punten. Sepanjang orang dieu masih keneh ngagawean gibah, maka amalna mentok di langit kahiji. Moal bisa tembus ke langit kedua. Cek malaikat tong dibawa ka dieu. Ka manakeun? Gebugeun kana tonggong nu bogana. Tampilingkeun kana pipi nu bogana. Saha? Entin. Aya centin aya. Hampura centin hampura ieu mah. Mana centina mana? Oh lain urang dieu, ieu lain. Ieu mah entin urang ditu ieu mah. Bo, daek keneh ngomongkeun batur. Arek ngomongkeun batur deui arek. Mi HP ke urang dieu, lamun bener-bener ibu peduli karena salat ibu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadilah salat itu perkara yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lamun nyaah kana salatna eureun migawe gibah ngomongkeun wios abdi dongeng wios caritana aya hiji santri murid manehna ditukangeun guruna masuk ngagoreng guruna. Jadi si murid ieu teh kecewa karena kalakuan guruna, akhirna ngagoreng guruna. Hiji mangsa kaambeueun kanyahoan nyebar we bak si eta datang ka guruna minta hampura. Datang ka imah guruna dengan penuh kepasrahan, cek urang Sunda mah nyanggakeun naon? Bohong. Tek-teken tikoro ta eta serah bongkokan kumaha cek guruna dihampura dia ku aing dihampura dosa maneh ku aing geus dihampura tapi yeuh wayahna lakonan ku maneh ayeuna maneh mulang ka imah isuk ka dieu deui laksana kumaha guru ayeuna mulang tapi isuk ka dieu deui bari mawa kamoceng ih sugan martabak kitu lain bawa kamoceng ka dieu bawa bari ti mimiti imah maneh nepi ka dieu cabutan buluna hiji-hiji. Kitu doang nya jig. Dihampura geus. Isukna teh datang ka imah guruna nurut ti mimiti kaluar ti imah nepi ka imah guruna eta mahena nyabutan kamoceng hiji-hiji. Buluna dicabutan. Nepi ka imah guru beak. Dibijakeun ka guruna kumaha atos dilakonan atos. Ayeuna maneh dosa maneh mah geus dihampura ti heula ngan ayeuna jig balik ka ditu ka imah bari bulu nu tadi dicabutan ku maneh pulungan deui nya eta muridna balik ka imah bari neangan bulu ternyata di teangan Allah Pak Kades dikulik sek ka pasanjang jaka sapanjang jalan teu aya Pak Kades teu kapendak. Isukna teh datang deui ka guruna laporan. Guru, ieu bulu nu kamari ku abi dicabutan. Geuning ukur 2 nu mawi Pak Guru. Sebab nu sejena mah leungit teuing ka mana buang ngapungna. Teuing ka mana eta ka bawa anginna. Ieu wungkul ka pendak 2 ge capek hese ieu hoyong mendakan 2 ieu.
tah kumaha cek guruna, murid poe ieu maneh menang pelajaran. Naon pelajaranana? Baheula maneh ngagogoreng aing. Eta omongan maneh teuing geus nepi ka mana kiwari. Cacak maneh nyabutan bulu perkara anu naon? Perkara anu ringan, perkara teu sapira. Eta bulu dicabutan ku maneh tanpa maksud, tuluy eta katiup angin teuing ka mana ka bawana. Sok mampu teu maneh neangan bulu, teu sanggup cek muridna. Ayeuna emut ti mimiti maneh ngagogoreng aing. Eta omongan maneh geus nepi ka hulu saha wae. Geus nepi ka hulu urang mana wae. Bo, ibu ngagogoreng tatangga, ngagogoreng minantu. Cek oce aing teu kabeneran kablag minantu. Eta omongan ibu geus nepi ka sabaraha hulu. Geus nepi ka hulu urang mana wae. Komo lamun urang dieu ngupload fitnah, ngupload kagorengan dina Facebook, trek bung. Arek ka mana urang nyusulna? Pak, teu bisa diberesan di dunia. Awas, hati-hati, akhirat ngadaguan. Mangkaning aib di akhirat, Pak, aib urang di akhirat, saera-erana di dunia paling beureum beungeut. Saberem-beremna banget bisa nyumput di imah, nyumput cicing di lembur, menjedog. Betul. Tapi di akhirat urang wirang diputer ku Allah kalakuan urang. Saha nu nempo? Ti mimiti Nabi Adam dugi ka umat akhir zaman ningalikeun kalakuan urang. Naudzubillahi min. Apa yang terjadi? Tragisnya adalah bagaimana keadaan orang tua kita menyaksikan Gusti kalakuan anak aing. Ternyata aing teh ngalahirkeun anak anu bejat. Ternyata aing teh ngalahirkeun anak anu biadab, anak anu teu berbakti. Kabayang teu ku ece jalma nu geus bebeakan ngabiayaan anak, teu sieun miskin kolot ngabiayaan anak, tapi ternyata nu dibiayaan teh kalah jadi racun, kalah jadi fitnah di akhirat. Kumaha perasaan kolot? Ieu tah nu kudu dipikiran ku urang mah. Matakpeun urang dieu lamun rek nyieun kagorengan mikir-mikir heula. Hartos ieu teh hiji. Nu kadua dibawa deui amal teh yo. Dan tidak termasuk golongan nu tilu teh. Begitu dibawa beng amal saya, ieu teh amalna Mang Mansur. Nya. Begitu dibawa ka langit kahiji, alhamdulillah salamet. Lantaran Mang Mansur tara ngomongkeun batur ai keur sare mah. Begitu dibawa ka langit kahiji, amal saya, wih meuni ruhai amalna teh. Dibawa ke langit kahiji, tembus salamet cek malaikat pertama, penjaga langit pertama, sok mangga kalebet. Lantaran amal Mang Mansur teu kacampuran ku gibah, teu tara ngomongkeun batur. Ngan begitu nepi ka langit kadua, amal saya, amal Mang Mansur tong dibawa ka dieu ai. Nah, sebab ieu amal aya keterikatan dunia. Naon cenah? Aya keterikatan, aya keterikatan dunia. Salat nama ngan sieun teu kabagian rizki. Daekan salat duha nama, daekan tahajud nama, ngan hayang digantian ku dunia. Itu sepanjang salat urang masih kena aya keterikatan dunia, maka sulit untuk menembus langit kedua. Mudah-mudahan urang dibersihkeun, amin ya robbal alamin. Dibawa deui amal teh, begitu nepi ka langit kahiji tembus, langit kadua tembus, ngan langit katilu mentok. Kunaon ieu teu bisa asup ka langit katilu? Sebab ieu amal kacampuran ku takabur. Naon Pak? Sepanjang dina hate urang aya takabur, kibr. Kunaon jalma bisa sombong, ujub. Mantak antara langit katilu jeung kaopat saling berkaitan. Hayang naik ka langit katilu ulah sombong, hayang naik ka langit kaopat ulah ujub. Salat teh mi'rajna jalma mukminin, lamun salat urang hayang dimi'rajkeun ku Allah sing bersih tina gibah, tina keterikatan dunia, tina takabur jeung tina ujub.
Kunaon jalma bisa ujub bisa sombong? Opat gara-gara alasanana. Hiji gara-gara nambahan ilmu, dua nambahan harta, tilu nambahan jabatan, opat turunan. Hiji ilmu, bertambah ilmu, lain beki kieu kalah beki kitu. Aya nu kitu. Aya. Ilmu teh lain dipake nyaangan batur kalah ka dipake nyembredan wae batur. Ilmu teh lain dipake nyaangan hate batur tapi kalah dipake nyindiran batur. Lain mah dipake nyaangan batur, nyaangan keluarga tetangga, nyaangan baraya. Hantem we ngadebat hayu. Aya nu kitu. Naudzubillah. Nu kadua gara-gara jabat. Gara-gara harta. Mentang-mentang beunghar. Sombong beak kadaek. Teu boga kahayang, teu diturut teu ngadukung. Mentang-mentang boga mentang-mentang boga harta. Maaf. Urang dieu beunghar ku beungharna, mobil boga, imah boga, tingkat 2 teu kagok, sawah lega, mobil Toyota, TV Toshiba. Taraje teu gableg. Are kumaha coba? Mobil boga, motor boga, imah tingkat 2, sawah lega. Taraje boga, ragaji nginjem. Betul. Taraje boga, ragaji boga, mobil oge boga, turun unggah mobil motor. Oh, gantar teu boga. Pira kadar gantar. Jadi urang mah beunghar ge eueuh nu sampur. Eueuh nu sampurna, kecuali lamun kabeungharan urang dipake nulungan agama, dipake nulungan agama Allah. Urang dieu anak-anakna sok ngaraji, butuheun bangku, butuheun madrasah, dijieun ku manehna. Urang dieu butuheun cai, dijieun ku manehna. Urang dieu butuheun anu, dijieun ku manehna. Kakarak manfaat. Cenah ustad rek nyieun madrasah, Pak Kades rek nyieun naon sumur bor, cenah itu rek nyieun anu program anu dibantuan kuno beunghar. Ku hartana jadi ridho Allah. Kumaha jeung nu teu boga? Sabar. Sebab nu beunghar jeung nu teu boga mah beda jalanna. Nu beunghar ku beungharna lamun eta nu beungharna dipake ibadah dibarengan ku rasa syukur menang pahala ti Allah. Lamun jalma nu miskin nu fakir teu boga harta, kumaha carana hayang menang pahala? Sabar. Jadi lamun urang hirup dibere boga, buru-buru syukuran. Lamun dibere teu boga, buru-buru sabar. Duanana boga jalan masing-masing tapi nepi kana ridho Allah. Amin. Nu katilu gara-gara jabatan sombong teu meunang. Sebab sakumaha luhurna jabatan angger aya batasna, betul. Ulah komo jabatan, hirup oge aya batas. Hirup oge aya batasna. Ulah komo pantar urang ya. Ulah komo pantar urang. Presiden lembaga tinggi negara, waktuna maot mah. Maot den. Gubernur paling berkuasa di provinsi, waktuna maot mah. Maot nur. Bupati. Berjasa di mana? Di kabupaten. Lembaga tertinggi di kabupaten. Waktu maot mah. Maot den. Maot. Betul. Tuh, lurah. Waktu maot mah. Tuh si itu patuh nyebutnya. Tuh patuh si itu. Maot cenah tuh. Makanya ulah sombong gitu. Justru lamun urang rek mulang tarima kalau jadi kolot, jadikeun eta teh jalan keur nyengitkeun ngaran kolot. Nu terakhir gara-gara turunan. Mentang-mentang turunan ningrat hayang dihargaan ku batur, embung ngahargaan ka batur. Sia tong gagabah. Aing kieu ge turunan ningrat, darah biru aing mah. Eta gara-gara mainna turunan darah biru, sombong. Tuh darah tinggi itu sombong.
Teu sombong Pak Kades. Aya nu darah tinggi di dia aya. Lamun aya darah tinggi di dia ubaran. Pertolongan pertama untuk yang darah tinggi hitut. Nya. Itu. Jawab cek dokter saraf kenamaan Jerman eta hitut horeng bisa menyetabilkan tensi darah. Ai gagabah. Sebab dina hitut aya belerang. Eta dina hitut aya kandungan belerang. Gitu. Nya, lamun porsina tepat itu bisa menyetabilkan tensi darah. Jadi orang bisa ngambil hitut alhamdulillah. Ciri tensi teh normal. Asli nah. Betul. Kecuali nu ngambeuna jalma sinusitis. Nah, pan aya sinusitis manggeus naon? Ruksak kelenjar hidungna sehingga terjadi pembengkakan. Gitu sering mangpet irungna teh teu puguh ambuan nu sinusitis mah. Bahaya tapi keur pribadi. Seberapapun bahayanya sinusitis keur soranganeun, nu leuwih bahaya mah situsinis. Tekop nempo batur maju sinis be aya nu kitu aya. Tah, eta teh nu kitu teh hasem emang dahareun. Mantak di langit kalima hayang nepi urang salat urang mi'raj urang ka langit kalima kudu bersih tina hasud. Naon ari hasud? Ari hasud mah tukang ngarep-ngarep milik batur pindah ka manehna. Susah nempo batur senang nempo batur. Saeta mah atoh nempo batur dikekeak teh. Atoh saeta mah. Lamun nempo batur senang susah saeta mah. Bermuram durja aya nu kitu aya. Nempo tatangga maju da unggal poe atuh ngomongkeun. Aing nyaho saya menjadi polisi gimana nyogok. Kapal ti mana maneh? Pan aing kamari daftar anak cenah. Ini aing mah teu diterima. Atuh meureun cuma meureun anak tidak termasuk kategori. Eta pedah gara-gara ompong. Nah, ceuk pedah gara-gara ompong teu diterima. Teuing teu ngarti aing mah sakapeung mah teu ngarti puguh kapan ai perang teh cenah patembak-tembak lain pagegel-gegel. Iya ibu-ibu mah ngomong yang ibu-ibu moal kaharti. Atuh pantara bapak kok. Ulah kamu pantara bapak sok. Ulah kamu pantara bapak. Polisi nilang ibu-ibu dah eleh atuh. Matak, Bo. Bo. Ulah sok hasud. Ieu mata tangga aya kamajuan. Si buta baru melek cenah. Nya tetangga aya kamajuan anu anyar rumah tangga teh kabeli kulkas buat sabeuting nirisan. Tetangga meuli termos dispenser otomatis teh buat ngaguplak huluna milu panas. Hese tetangga ngredit motor bari nanya teh sinis anyarnya euy. Nya namanya sumping cenah gitu. Barang ngaliwat telila ngalewat anak nama motor teh setoran hese tukang hasud mah. Jadi jelema hasud mah Bu jiga termos. Naon cenah Bu? Jelema hasud mah jiga jangan pernah hidup seperti termos. Termos mah tiis di luar, panas di jero. Betul? Ripuh hidup kos gitu biasa. Nanu hasud mah kepo. Biasana kepo nya mimiti nempuan status batur. Kos ece dah gitu. Bo. Bo. Jadi lamun ibu masih keneh penyakit hasud, aya keneh runtah dina hate dina hirup urang aya penyakit hasud, tak eta teh runtah. Moal asup ka leungit kalima amal urang sebab aya runtahan. Naon runtahna? Hasud. Nu kagenep, Bu, nu kagenep. Lamun urang hoyong ditarima salatna, sing boga kanyaan. Naon cenah?
sing boga kanyaah. Sebab cek malaikat penjaga langit kagenep, kami malaikat ditugaskeun ku Allah keur ngajaga amal anu eueuh rahmah dina hatena, eueuh kanyaah. Bororaah ka batur jeung dulur sabapa saindung teu hade si eta mah. Aya ulah ka batur eta kalancek ipar ge jebrat-jebret bae aya. Oh, ai kasalaki majar maneh mbab. Oh, kasalaki mah bo bebeb. Kasalaki mah ayang nyebut nage. Ari aya tempo dulur salaki ka ieu mah geus buat baeud bae. Aya bo. Oh, ai ka minantu nu jadi PNS mah ujang ka mana wae tara ka dieu. Aya nu kitu aya. Ai kami nantu nu jadi PNS mah oh ujang beul kebenaran ka dieu mah boga ranginang ti kamari mah boga ranginang. Oh ada PNS tuh minantuna. Nah ai minantu nu jadi kulimek naon sia ka dieu ha? Ek meakeun kejo aing nya. Bo ulah kitu atuh. Ulah sok bulah pil. Ulah sok ketika ibu membedakan minantu ibu saha nu jadi korban? Anak ibu. Betul. Bukankah kehormatan suaminya adalah kehormatan istri juga, betul? Ibu nggak beda-beda minantu nu jadi korban anak, maka akan terjadi perang sosial di antara adi jeung lanceuk. Itu kadang-kadang kesalahan kolot-kolot keneh, betul? Matak sim boga kanya ciri kolot boga kanyaah, Pak. Pak. Ciri kolot boga kanyaah. Pepeujeuh, bapak bisa sholat, ibu bisa sholat, ajakan anak. Salaki bisa sholat, ajakan pamajikan. Toel, ingetan bisitan can sholat. Itu. Pamajikan ibu daek sholat, toel anak bisi sanaon. Bisi can sholat. Tuh, matak jalma nu boga kanyaah masuk daek ngajak berjamaah, ajakan batur daek ngamakmurkeun masjid supaya naon? Supaya orang termasuk jalma anu boga rohmah kasih sayang antar sesama. Lamun jalma nu teu boga rohmah mah cenderung dayus sakaya deui. Jalma nu teu boga rohmah mah dayus, antepan. Naon cenah Pak? Antepan. Sabodo teh rek kitu ge da, awak mahna ieu teh eta antepan. Lamun ibu boga tatangga tukang daek ngelingan, eta berarti tatangga teh boga rohmah, boga kanyah dina hatena. Mantak Mang Mansur gitu. Ajakan batur gitu. Kumaha? Ngong kadenge sora adan, ajakan anak, ajakan tatangga. Naon? Mehdin lagan terakna, kohil lagan terakna, mehdin lagan terakna, kohil lagan terakna. Kaharti henteu cak. Cuang sundakeun kama kola Salman Khan. Oh Mehdin laga terakna, kohil laga terakna, Mehdin laga terakna, kohil laga terakna. Kolot nu pangheulana, budak nu pangtukangna, peci baju sarungna, bikeun jeung sajadahna. Peci baju sarungna, bikeun jeung sajadahna. Kolot nu pangheulana, budak nu pangtukangna, peci baju sarungna, bikeun jeung sajadahna. Ho 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 ho. Geura pake mukena, amparkeun sajadahna. Geura pake mukena, amparkeun sajadahna. Tunda heula hapena, ibu nu pangheulana. Geura pake mukena, amparkeun sajadahna.
lamun ibu rek nemogeun ka nyaah posisi ibu nak kudu keus masagi ibu nita salat ka anak bari ibu kena nyi hayu salat jeung mamah yuk berjamaah jeung mamah hayu sok mamah dipayun atawa nyai nu bari dipayun mangga mamah dipangker ngeunah eta teh lain nyanyi aya euceun ngarek HP kieu boro salat lah boro salat ari mehna kieu ai kabudak teh salat aya mehna jurig. Aya nu kitu indung aya. Cekek coba sekalian. Ih, ai ngomong lekoh. Ai kalakuan soeh. Bo. Bo. Jadi kudu saim. Kudu saimbang. Bapak oge gitu. Ya, Pak, ngajak salat ke anak. Kudu geus disasarung bapakna. Betul. Kudu geus disasarung. Hayu jang ka masjid jeung bapak. Hayu. Lain kieu, jang ka masjid atuh. Hayu jeung bapak, bapak mah capek. Atuh budak ge boga alasan, ujang ge capek sarua. Bo, nitah ngaji ka budak, ibu ge kudu keur ngaji sarua. Hayu ngaji jeung emak. Minimal ibu da geus nyekel Quran. Ieu mah nitah ngaji, ibu ni kokolor. Naon ieu ngaraya kana bibir? Kepo. Bu, betul. Lamun ibu nitah ngaji ka budak, minimal ibu ge kudu bisa saeutik-saeutik mah. Ieu mah ibu budak nitah ngaji ka budak ka ibuna teu bakal nyaho. Minimal ibu ge kudu apal saeutik-saeutik mah supaya naon? Jadi motivasi keur anak. Pengeunaheun eta anak bisa ngaji mah tuh. Ulah komo ngaji anak biter ngaji teh mah boro-boro ngaji nyanyi ge make tajwid eta anak. Oh, didengekeun ku ibu. Ummi inna kubawakan ayam ditambah cicing aing sok poho geura cicing heuh lagu ra. Oto ka seuri geus anggeus kadak seuri. Aing jaka ganggu atuh ih. Tuh jadi poho deui pan aing ih si eta mah. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Eta dajar tajwid eta dajar guna. Tapaleun. Bo. Bo. Mantap sing gede kanya ibu ambek diserangan ku kanya mah moal nyegog eta pasti numbrag kana hatena kana lelembutanana. Heuda urang mah lolobana amarah ka anak teh dan namplokeun nafsu. Ngaheulakeun urang mah ambek ka anak teh ngaheulakeun nafsu mu puas teh hayang naon hayang mu puas teh urang mah hayang puas hayang ngemplong padahal lain kitu lamun eueuh rek ambek ka anak barengan ku kanyaa da eueuh anak nu bodoh nu aya mah kolot teu sab kartos henteu. Terakhir amal teh dibawa ka langit ka-7 begitu naik ka langit ka-7 ditanya amal saya ieu teh amalna urang Ciherang itu tong dibawa ka dieu naha ieu amal teu murni berarti teu ikhlas maka syarat hayang mi'raj ka langit ka-7 amal urang salat urang kudu ikhlas. Kira-kira emut keneh henteu hiji eueuh 2 lapur 3 ngelun 4 kahuruan. Makanya atuh kalau orang lagi ngomong itu regepin atuhnya kalau tidak diregepin apa ntar ucek kacurucut atau apal kacurucut apal rujit bo. Lamun ibu hoyong nepi ka Allah salatna hiji bersih tina gibah nu sok gibah
nusok gibah, nusok gibah, ulah gibah, memeh milampah, taubat nasuha, beresan hak adamina. Tuh, make dalil aya mengaji ge. Nyanyi ge. Lirik aslina meleketum se taubat ahenge ikutna pyar hai hame. Eta lirik aslina dirobah memeh milampah taubat kalah suri ojo mah. Memeh milampah taubat nasuha beresan hak adamina nusok gibah, nusok gibah, nusok gibah, ulah ieu mah jeung tatangga silih omongkeun aya, jeung dulur lanceuk silih omongkeun aya. Yo, hayang nyaho mah eta euceu unggal indi ti imah rek ulin ka Ciater, rek ngaboso ka perapatan. Hek perlek hujan cing. Ingat kenapa poean? Rek balik deui kagok pan euceu. Geus nepi ka lokasi, jabah hujan, saha nu sok nyaitan popoean di imah? Saha? Nitipkeun teu ka tetangga. Tapi geuning alhamdulillah tetangga teh soleh tetangga teh. Oh eta tetangga begitu numpuk popoean euceu kahujanan lamun jiga film India mah kieu cuy. Mendung hujan, begitu hujan oh popoean sarwiti meureun kahujanan nya. Begitu parlak hujan katempo ku euceu mah lamun eta tetangga euceu ngudag popoeannya. Popoean euceu eta kolor bapak ku tetangga di dijahitkeunana. Lamun katinggali mah ku bapak ngudag da kumaha eta jiga kieu yo. Sarwiti popoean maneh. Pop. Naon seri mikir. Emang aing keur ngalawak henteu. Ieu mah keur memvisualisasi ieu mah. Sok pugu aing mikir ieu anak aing lamun nempo eraun meureun sarua. Kan ieu mah keur memvisualisasikeun. Ini sedang memvisualisasikeun Mama Mansur menyingkirkeun aing dosa eta mah. Dibangun nu puas. Sedang memvisualisasikan supaya tidak mengerujitkan. Sebab kalau sudah mengerujitkan engke kadituna akan sangat mempaurkan. Iya, makanya kalau orang lagi ngomong itu jangan mencungur. Ini mah atuh eta anyar saminggu teh main balik di Jakartanya. Tadi ge pani omongin tadi ge lala itu jalan itu lalaunan jalan. Atuh kamu nanti jolong ka hareup. Aing yo cukup mah biasa-biasa ngomongnya saayana imah legeg teh legeg hayang katompo geus nyaba teh ya. Bu pot telepon ka Mang Din ini tolong papagin gua. Ini saya lagi di bus, saya masih di bus ini ya, kisaran 5 menit lagi saya nyampe lah, tolong ya papagin saya di perapatan. Oh kumaha si Udin? Siap bos, OTW. Datang Udin ke perapatan. Barang eta si Jeki. Aya Jeki. Barang si Jeki turun dina embos. Pukot urule utah. Bo. Bo. Jalan ingat kanu tadi eta tetangga euceu kot lompatan memperjuangkeun popoean euceu. Jadi lebah dinya urang tak kudu silih hargaan jeung saha? Jeung tatangga, silih hampura jeung saha? Jeung tatangga. Betul. Leres Pak Polisi. Lamun rakyatna calager, polisi moal repot. Betul. Tingali geura. Ulah nempo senang nangka polisi. Euceu boga salaki polisi. Ulah nempo senangna wungkul, mehna mah lebah lebaran tara di imahnya. Batur urang mah ngeunaan hirup di lembur, bermaaf-maaf mehna mah pan di jalan.
Betul. Pit 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 pit. Nyapa polisinya. Tuh matak lebat dia yo jalan memakai silih sangka kabeh betul. Silih sangka cek cengeunah cenah boga salake-salake. Teu towel-towel sia euy. Atuh lebaran di jalan meh nama atuh Natal sarua milu meh nama. Gitu ngamankeun. Atuh ngamankeun lain milu Natalan lain. Milu ngamankeun. Tah ieu di antarana resiko jadi prajurit teh kitu matak ulah salah sangka. Ih atuh di urang lamun polisi atuh saha nu ngamankeun. Betul. Tuh, matak urang sadayana di dieu ulah salah sangka. Eueuh deui hirup nu ngeunah mah silih harga, silih ajen, silih hampur. Lah atuh aya salah sautak saeutik mah direngaran ge di lemburnya panya. Da moal sampurna iwati silih hampur betul. Matak pase saeutik stop perdebatan, pertengkaran, permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.